Para tamu rombongan miwah para tamu uleman anu sami-sami hadir. Bawi raos payustur luyu upami langkung ti payun nyembah puji ka Gusti Nu Maha Suci. Anu parantos ngeresakeun ka urang sadayana riung mungpulung di ieu haplah. Sarehna kahiji para tamu di perjalanan salamet kanu dituju tiasa cunduk. Kadua, pribumi salamet tina nyeri beuheung sesonggeteun reureuh tina lengo deui. Ditema ku maca sholawat sinareng salam ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngebrehkeun syariat nikah keur kabeh manusia anu banget butuh. Sakantenan ka kulawargina sareng ka sahabatna malih parat dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadaya, simkuring minangka sohibul walimah ngahaturkeun wilujeng patepang kalian doa Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Mugi ieu riungan teh dijantenkeun salah sawes riungan anu dijuuhan ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Atuh dina bubarna engke sami-sami kenging apingan sareng jaringan anjeunna. Kasumpingan para wargi mugi dilebetkeun kana idkhulus surur anu aya dina deretan ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna rada sihapunten ti sadayana pihak boh ti pihak tamu anu sumping alet-aletan, boh tamu anu sumping nungtutan, boh ti pihak baraya atanapi tatangga, ti palih kulon sareng ti palih wetan. Kitu di para pejabat anu bersangkutan boh tingkat desa atanapi tingkat kecamatan. Teu hilap deui ka para wargi anu parantos nyumbangkeun tanagana sareng emutanana anu teu kamari malah ti mangkukna mung sakedar kabagian cape bari teu kabagian sate. Katambih aranjeunna mah katempuhan beberes henteu. Para wargi hadirin sadayana, ari daya ikhtiar numutkeun kamampuhan mah tos diketrukeun. Hoyong nyugemakeun para tamu namung dalah dikumaha da di dieu mah sakieu buktosna lebet kana paripaos piit ngeundeuk pasir ngajul bentang ku asiwung. Kumargi kitu sakali deui mugi para wargi kersa meberkeun lautan hapunten simkuring mung tiasa namprak ngadoa. Mugi-mugi kasayan para wargi boh hartana, tanagina sareng emutanana digentosan ku Allah Subhanahu wa taala anu Maha Rahman sareng Maha Rahim. Jazakumullah ahsanal jaza. Para hadirin sadaya, simkuring Dharma sambung lemek pribumi, Dharma ngawartoskeun harewas sohibul walimah, kasauranana henteu dileungit aya anu disayogikeun. Namung khusus kanggo panganten pamegat nyaeta daging pingping jeung lamur sirsi neureut jeung raheut heubeul. Harewas anu kadua ieu mah peryogi diiklankeun kalayan jelas nyaeta nampi sakali dinampi kana naon-naon anu parantos disanggakeun ku perantawisan sesepuh rombongan, boh silaturahmina, boh calon panganten pamegetna, kitu deui cacandakan anu sakitu seueur tur berhargana. Kasoran pun anak moal bade disimpen di handap-handap sanajan rada eungap, akangna teh bade disimpen ti luhur. Mangrupikeun hiji keyakinan kanggo simkuring yen calon mantu tegasna tuan putra teh salah sahiji jajaka anu sae ka sepuh, hormat ka sasama, buktosna dina ngalaksanakeun pamaksadan teh dijurung ku sepuh, dijajab ku baraya sareng tatangga, malah guru-guruna. Dibahanan harta banda kalayan diserahkeun ku sepuhna, diwuh ku tawadhu oge didangdenan ku bahasa anu bijaksana. Memang sakedahna simkuring nampi ku asta kalih gancang narima ku kabingahan. Para wargi sadayana kanggo taukid ceuk santri mah alias pangregreg galih pangiat kayakinan manah para tamu rombongan utamina calon panganten pamaget sateu acan biantara teh simkuring naros heula ka calon istrina. Kumaha ieu teh Neng bade ditampi. Walarana teh atuh sumuhun ditampi pisan. Kumaha upami teu aya anu masarakan sawios walarna teh.
Kumaha upami panganten pamagetna calangcang sorangan teu eno jepah teu sawios lajeng kasim kuring ngaharewos kangge abdi mah kajen jengjing sisirawa asal ka Ciapus jalana kajen teu jingjing teu bawa asal dibungkus ku calana repokna teh. Para hadirin sadayana munasabah upami nikah kalebet kana kategori ibadah anu paling nikmat geura urang titenan sateu acan angkat salamatan heula tatangga sobat baraya pada ngaduakeun ucapanana rupi-rupi pisan selamat menempuh hidup baru semoga berbahagia wilujeng berbulan madu wilujeng ti poros aya eta doa model kitu duka ti saha eta mimitina teu bentenna sareng anu angkat berjamaah salat pernah sim kuring tamba kawaranan hayang ngasaan salat asar berjamaah di jalan bependak sareng sobat teu kersan jajal ngadoakeun ge henteu barang lebet ka masjid sakitu tos nyampak tatangga malah di etang teh aya ramona sareng nu teu kukuat da eta sumawona kalungan bunga nu ngabageakeun ge teu aya cep sing kuring paingan hoream salat berjamaah tidak geuning kieu buktina. Para wargi hadirin sadayana bilih tebih teuing ngalantur katambi waktosna nyeretkeun batur urang pungkas bae ieu catur ku doa anu ma'thur Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.